Bismillahirrahmanirrahim. Al-asiru ari anu kasapuluh na eta atumakninatu tumanina fihi dina itu sujud. Ais sujudil awali tegesna dina sujud anu kahiji kama sapertikeun perkara karena anu nyaritakeun kami kana itu ma fir ruku'i dina ruku. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li sayyidina ka Gusti urang sadayana kholadin tegesna ka kholad sumasjud tuluy kudu sujud anjeun hatta tatmainna nepi ka tumaninah anjeun sajidan halna anu sujud. Al hadiya asyara ari anu ka-11 na eta al julusu calik baina sajadataini antara sujud dua bi ayyan tasibaku secara ngancegkeun ieu jalma jalisan halna anu calik. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la tuziu henteu cukup non salatur rajuli salatna lalaki hatta yukima nepi ka ngancegkeun ieu rajul dhahrahu kana tongongna ieu rajul minar ruku'i tina ruku wasujudi sareng tina sujud rawa ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha Abu Daud wa ghairuhu sareng salianti itu Abu Daud. Palau atoko tuluy lamun kuat ieu jalma al qiyama kana ngadeg wal idtija sareng kana nyangigir dunal julusi bari henteu kana cali koma mangka ngadeg ieu jalma li anal qiyama karena sanyana ngadeg eta kuudun diuk wa ziyadatun sareng aya tambah-tambah walaya juju sareng teu meunang lahu ka ieu jalma naon tatwilu hadzal julusi manjangkeun ieu calik walal i'tidali sareng teu meunang ka jalma ngalilakeun i'tidal fa in tawala mangka lamun ngalilakeun ieu jalma al i'tidala kana i'tidal ziyadatan halna ngaleuwihan ala qadri dzikri kana ukuran dzikir al masyru'i anu disyariatkeun naon fihi itu dzikir fitil ka sholati dina ieu salat binisbati kalawan dinisbatkeun lil wasti kana pertengahan al mu'tadili anu meujeuhna qadrul fatihati dina ukuran maca Fatihah atau wala atau ngalilakeun ieu jalma al julusa kana diuk baina sajadataini antara sujud dua ziyadatan halna ngaleuwihan ala qadri dzikri kana ukuranana maca dzikir ka ala qadri dzikri kana ukuranana dzikir al masyru'i anu disyariatkeun naon fihi ieu dzikir qadrat tasyahudi kalawan ukuranana tasyahud al wajibi anu wajib batolat mangka batal non sholatuhu sholatna ieu jalma ingkana lamun kabuktosan ieu jalma eta amidan anu ngahaja-haja aliman tur anu apal wa ila sareng lamun henteu ingkana amidan aliman fala mangka henteu batolat al i'tidala dina i'tidal al i'tidala rakaat al akhirata dina i'tidal rakaat anu akhir fi faradi dina salat fardu au naflin atawa dina salat sunat fa inna tatwilahu karena sanyana ngalilakeunana itu i'tidal eta la yubtilu henteu ngabatalkeun itu tatwil kama sapertikeun perkara nakola anu nukilhu kana itu ma saha al wanaiyu Imam Wanai ani Ibnu Hajar nampi ti Ibnu Hajar asani asaru ari anu ka 12 na eta atumakninatu tumanina fihi dina itu julus ae hadal julusi tegesna dina ieu calik kama sapertikeun perkara karena anu nyaritakeun kami kana itu mafir ruku'i dina ruku liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina kholadin li sayyidina ka Gusti urang sadayana kholadin tegesna kholad
Sumarfa tuluy kudu nyengkatkeun anjeun hatta tatmaina nepi ka tumaninah anjeun jalisan halna anu diuk asalisa asaro ari anu katilu belas na eta as-sujudu calik asani anu kadua itu sujud. Mislu sujudil awali ari sujud anu kadua eta sapertikeun sujud anu kahiji pima dina perkara marro anu parantos kalangkung itu ma fihi dina itu sujud min wujubi wad'il a'dha isaba'ati nyatana kawajiban nyimpen pirang-pirang anggahota anu 7 dab'atan wahidatan kalawan sakaligus wa ghairi dalik sareng salianti itu ujub wa kuriro sareng dibulak balik naon as-sujudu sujuduna ghairihi bari henteu salianti itu sujud li anahu karena saenyana itu sujud eta ablagu leuwih ngabangetkeun fit tawaddu'i dina tawaddu. Ar-rabi'a asyara ari anu ka-14 na eta atumanina tutumanina fihi dina itu sujud ai sujud disani tegesna dina sujud anu kadua kama sapertikeun perkara dakarna anu nyaritakeun kami kana itu ma fir ruku'i dina ruku walau ta'arodo sareng lamun silih lawan naon atan kisujungkir wawadul a'dhoi sareng nyimpen pirang-pirang anggahota kudima mangka diheulakeun naon atan kisujungkir lil ittifaqi karena ittifaqna ulama ala ujubihi kana wajibna itu tankis inda Nawawi munggu Imam Nawawi wa Rafi'i sareng Imam Rafi'i wa amma wad'ul a'dha'i sareng anapun ari nyimpen pirang-pirang anggahota sujud pala yajibu mangka eta henteu wajib itu wad'u inda Rafi'i munggu Imam Rafi'i illa wad'a juz'in angin nyimpen kana hiji juz minal jabhati anu tetep tina tarang walau ropa sareng lamun nyengkatkeun jalma ra'sahu kana sirahna jalma wa sareng ari itu jalma eta sajidun anu sujud ba'da tumaninati dina sabada tumanina summa aada tuluy ngabalikeun deui ieu jalma wad'al jabhati kana nyimpen tarang batolat mangka batal naon salatu salatna ieu jalma bihilapi makalawan perbeda perkara loro pa'alamun nyengkatkeun jalma udwan kana hiji anggahota min a'dha'i sujudi anu tetep tina pirang-pirang anggahota sujud gueroro si anu salianti sirah summa ada tuluy ngabalikeun deui ieu jalma hu kana itu udwan pauron dina pada harita fa innaha mangka sanyana itu salat eta latab tulun teu batal itu salat. Al khamisa asyara ari anu ka-15 na eta al julusul akhiru julus anu akhir calik anu akhir ail waqi'u tegesna anu tumiba akhira kulli sholatin dina tungtung saban-saban salat payas mulu tuluy ngurung itu julusa nahwi subhi kana calik saumpamana salat subuh muntasiban halna anu ngancegkeun walau kana sanajan kabuktosan itu julus eta tawarukan julus tawaruk au iftirosan atawa julus iftiros au tarobuan atawa julus tarobu au ik'aan atawa ngajogo au mamdudatan atawa anu dipanjangkeun naon rijlahu sampean duana ieu jalma au mansubatan atawa anu diancegkeun naon rukbatahu tuur duana ieu jalma au ihdahuma atawa salah sahijina itu rukbatain. Asadisa asaro ari anu ka-16 na eta qiraatu tasyahudi maca tasahud fihi dina itu julus ae dalikal julusi tegesna dina itu calik sumiat di ngaranna non al-alfadu pirang-pirang lapad al-ma'rufatu anu dikanyahokeun itu alfad bitasyahudi ku tasyahud listimaliha karana ngurungna itu alfad ala syahadati kana nyaksikeun allati anu hiya ari itu lati eta asropuha pang mulia-muliana itu lapad. Asabi'a asaru ari anu ka
17 na eta as-sholatu maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi dina sabada tasahud fil qu'udi dina sabada calik wa aqalluha sareng ari pangsa eutik-eutikna itu sholawat eta Allahumma sholli ala Muhammadin lapad Allahumma sholli ala Muhammadin watu sanu sareng disunatkeun naon as-sholatu maca sholawat alal ali ka keluargana Kangjeng Nabi fihi dina itu tasahud watu qorohu sareng dimakruhkeun itu sholawat fi tasahudil awali dina tasahud awal li annahu karna saenyana tasahud awal eta mabniun anu diadegkeun ala tahpipi netepan kana ngentengkeun wali anna fi sholati sareng sanyana eta tetep dina maca sholawat alal ali ka keluargana Kangjeng Nabi fihi dina itu tasahud awal fihi dina itu tasahud awal nakla ruknin aya mindahkeun rukun qauliyin anu bangsa ucapan itu ruknin ala qauliyin kana rukun bangsa ucapan wa huwa sareng ari itu naqlu ruknin eta mubtilun ngabatalkeun alal qauli ceuk hiji kaul asamina asyaro ari anu ka 18 na eta assalamu maca salam marotan wahidatan marotan kalawan balikan wahidatan anu sahiji ba'da hadina sabadana itu sholawat ai sholati tegesna dina sabada maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi fil kuudi dina calik fayajibu mangka wajib naon iqouhu nibakeunana itu salam ilantifai mimi alaikum nepika paragatna mim lapad alaikum halal kuudi dina tingkah calik au badalahu atawa dina gagantina itu kuud wa sodruhu sareng ari dadana ieu jalma eta lil kiblati tetep mayun ka kiblat wa aqalluhu sareng ari pangsa eutik-eutikna salam eta assalamu alaikum lapad assalamu alaikum au aksuhu atawa sabalikna lapad assalamu alaikum wa huwa sareng ari itu aksu eta alaikumus salam lapad alaikumus salam fayakfi mangka cukup naon dalika itu alaikumussalam ma'al karohati sarta makruh wa akmaluhu sareng ari pang sampurnana itu salam eta assalamu alaikum warahmatullah lapad assalamu alaikum warahmatullah li annahu karena sanyana itu assalamu alaikum warahmatullah eta al maksuru ditukil ti Kangjeng Nabi duna wa barokatuhu bari henteu lapad wa barokatuhu illa fil janazati angin dina salat janazah pahuwa mangka ari itu wa barokatuhu eta sunnatun sunat hunaka dina itu janazah alama netepan kana perkara lahu alama netepan kana perkara kola anu ngadauhu kana itu ma saha Ibnu Hajar atasi asaro ari anu ka 18 na eta tartibainal arkani antara pirang-pirang rukun ilama angin perkara ustusnia anu diiwal itu ma biayatiyaku secara ngadatangkeun jalma biniyati kana niat ma'atak biroti sarta takbiratul ihram sumal fatihati tuluy maca fatihah ma'at taharumi sarta takbiratul ihram fil qiyami dina ngadeg summa ruku'i tuluy ruku ma'at tumaninatihi tuluy tumaninah dina itu ruku sumal itidali tuluy itidal ma'at tumaninatihi tuluy tumaninah dina itu itidal summa sujudi tuluy sujud al awali anu kahiji itu sujud ma'at tumaninatihi sarta tumaninah dina itu sujudul awal sumal julusi tuluy calik ba'dahu dina sabadana itu sujudul awal
ais sujudil awali tegesna dina sabada sujud anu kahiji ma'atumaninati sarta tumaninah dina itu julus summa sujudisani tuluy sujud anu kadua ma'atumaninatihi sarta tumaninah dina itu sujudus sani fahada mangka ari ieu anu kabeh ayil madkuru tegesna anu dicaritakeun eta tartibu awali rokaatin nartibkeun kawitan hiji rokaat mingkuli sholatin tina saban-saban sholat sumayati tuluy ngadatangkeun jalma bibakir rokaati kana sasesana pirang-pirang rokaat asaniyati anu kadua wasalisati sareng anu katilu warrobiati sareng anu kaopat mislaha halna sapertikeun itu rokaat awal illa annahu angin sanyana ieu jalma eta layati henteu ngadatangkeun ieu jalma fiha dina itu baki Ae bakir rokaati tegesna kana sasesana pirang-pirang rokaat biniati kana niat wa takbiratil ihrami sareng kana takbiratul ihram fa ityanuhuma mangka ari ngadatangkeunana kana itu niat sareng takbiratul ihram eta mubatilun ngabatalkeun lis sholati kana salat fa ida tamat wallahu a'lam bishawab.